Teteh udah mau dimana ayeuna? Di Bandung, Wong. Duh, Kunaon? urang menehang pisan ka Bandung. Menehang ka Monas. Ih, Monas mah di Jakarta meureun. Oh, Jakarta kerah. Di Bandung aya naon teh? Aya angkot hejo. Kemana wae? Oh nya, Wong. Gitu sudah dicatat. Atos. Teteh geus bener-bener bulet. Ada ngagugat teh. Ya, gitu wae. Cik atuh dipikir deui teh. Justru di pikiran wae, kalau nyeri, asa capek, tiba heula ngajaga hate, tapi nu dijagana teu boga hate. Berarti teteh terus nerima keayaan, terus ikhlas karena kenyataan. Ditarimakeun, diikhlaskeun ku teteh mah. Da meureun ieu nasib nu tos sakedahna. Sadar diri, sadar hate. Sabab kahayang kadang teu sajalan jeung harepan anu dipikahayang. Kitu, Wong. Mun teh. Wong, teteh mah enjingnya bade mangkat deui. Nya nah atuh ngan sakedap pisan teh. Nya, kan teteh euy nganrek nguruskeun ieu hungkul. Mun mendakan lah si bos. Boro-boro mendakan. Ayeuna ku ngadangu namana ge ih, hayang otak koren. Panas. Aya eta si jemput kumaha kabarna? Angger wae teh. Angger kumaha? Jomblo, Ai Ciwong? akur. Antu bisa nasib gitu. Bawa jodoh. Eta geura. Maaf, Bos. Eta rek nanyakeun si Eteh, Bos. Tumben mana nanyakeun? Kita kemarin mana bener mapakeun si Eteh? Nya apa yang diantarkeun ni tadi? Di sini teh. Enggak, si Cindit. Alhamdulillah aman lah cari sukan teh. Kepo pisan kok. Tuh, pada wewe manggihan. Ngarep pisan yang dipanggihan. Enek naha manggihan maneh oge. Ini di si we sono. Sono. Paling oge sebal nu aya. Sugan teh ngajak tahun baruan nanyakeun teh. Sararieun tahun baruan lagi ka pantai sing tsunami. Ka gunung sing bitu. Yang geus sembarana di imah we jiga urang. Ai di imah we masing gelo di. Ah, alasan we boke meureun. Ah, apa geuning? Keur jual HP. Urang mah wong sanganggur-nganggur oge can pernah ngajual HP keur meuli kuota. Komo ngajual motor keur meuli bensin. Pernah oge urang mah ngajual hayam keur meuli uut. Ah liar ngomong cuman malah. Wong, ayeuna tahun geus ganti. Nya minimalna status urang ganti atuh. Nu tadina jomblo nya boga-boga kabogo atuh nya. Nang urang mah muka hate teh pot. Ya naha? Geus ngacakan oge muka hate nu asupna teh bajing nya, tong geret we jeung sajabana. Eta hate taleuweung. Wong. Serius atuh wong, ka mana karep we. Serius oge pot.
Tapi cikolot mahnya Kumaha tah? dibeberig can milik nama anggar moal kaberig. Tapi lamun dibarengan ku syariat jeung tabiat mah insyaallah milik moal ka mana put. Gitu oge jeung jodoh put. Lamun geus dasarna jodoh moal ka mana? Neng. Neng laras kersa nikah sareng Aa. Kersa atuh kan eta diharap. Sana janten nu kadua oge. Uhun aa daripada bingung mending dicandung. Nya anti salah milih. Sok bade naros naon deui. Hari Neng biasa nyangu asap kegerot teu. Ih kantenan atuh aa. Tos sakedahna hiji istri mah kedah tiasa sanesa ukur tiasa dang dan hungkul. Nya si leres da cukut ku geulis wae da mata wareg. Tah jadi aboy teh moal hanjakal milih abi mah. Kela aya hiji di anu ditaros tapi ulah ngambeknya. Kunaon kedah ngambek? Sok badan harus naon? Leres mah ngambek. Leres. Nya eta kinan-kinana Neng tiasa teu muaskeun Aa. Manawi teh badan harus naon? Nya kantenan aa eta mah tiasa pisan. Masa teu percanten. Pamit teh percanten mah jung toroskeun geura ka Kang Yogi, Kang Darman, Kang Cece, sama Sabi kan nya. Aboy, nah tos lulus padahal kakara diobrolkeun. Heh, Aboy. Aboy, abi mah ngawadul, heureuy atuh. Leres. Leres pisan. Berarti masih perpet. Nya uhun atuh masih merepet. Bos, teh. Put. Adas, di kompak euy panganten mah. Kumaha putis beres sagalana. Beres pokokna mah. Tinggal prungna wae, Bos. Nah ibra saha? Aya pokokna mah ngan paling cenah rada beurangan, Bos. Nya Pancan hudang naikna. Put, ngandang organ teu? Henteu teh, pami organ mah meureun batur apaleun si Bos kawin deui. Kumaha anu nya? Manawi teh aya bade mundut lagu. Lagu naon teh? Beger pakokolo teh ning atawa dasar jodoh. Nya leres teh. Meureun anu di blekuk-blekuk teh beuring, Bos. Tapi urang mah resep anu nuju rame ayeuna teh. Gimana gitu? Eta nu traktir sis samangkok. Tarik sis mongko gitu. Oh nya kera. Tapi dan enakeun mah buka dikit jos. Bos, dipakai jasnya merah ada keren. Terus cabang.
teh. Tadi mau cewek cenah bos. Milih lah. Ya ih lami pisan itu sayang gegera. Yang gegera naon teh? Yang gegera saha tuh? Sanes kitu aboy. Sugan teh yang gegera papiuk teh. Ah, itu datang. Pak, buru-buru, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Pak, menilami atuh tas di mana heula? Ya saya kenal lah sekedi. Oh, ayo enggak Pak, itu tas garetekeun. Mohon. Semua sagalana atuh siap. Atos Pak, termasuk jurus-jurus kanggo wengi oge. Ieu mah nafsu jigana. Kartosnya, saksina mana? Abi, Pak. Oh mohon. Mana pandanganna? Saksi siap? Siap, Pak. Ya boy, abdi tikahkeun anjeun. Kontan. Sah. Acar dari mana? Maaf, pemirsa. Tos ulang deui. Mana pandanganna? Ya boy, abdi tikahkeun anjeun. Dibayar kontan. Abdi nampi nikahna. Bayar tunai. Sah. Sah penaim. Sah. Sah penaim. Geus pugusa dari bana ke kontan lain nganjuk. Lain masalahna. Hop, jempe. Kumaha teh kalah keribut. Sok mau menikpoting suara, numpang lobana di Satu, Pak. sok ngacung nu teu sa. Kurang Pak. Aya hiji. Sok ngacung dia nu sa. Atuh bapak ngilu ngacung. Nya poho. Jadi kumaha ya kesimpulan apa, Naib? Nya aya noman tos sah, janten suami istri. Sok aya nu mangga, bade digabruk oge. Dak, di bawah teladak. Ai cibo. Akur. Nisa nasib gitu atuh. Bawa jodoh. Waduh Pak. Ih, Abi, Pak. Oh mohon. Ya boye. Ya boy, abdi tikahkeun anjeun. Dibayar kontan. Abdi nampi nikahna. Bla 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 bla.